Aing si Uwa kudu kumaha aing ngejelaskeunana bingung. Rek di kumaha tuh. Cik lamun kapanggih ku Uwa rek di kumaha? Uwa mah dicokot. Terus Uploadkeun aku gede nih. Keur kita torojo nya ya we geulis rontok dah aing meureun deuh. Jemplang-jempling kieu. Kebon. Duanya nu geulis ngeunah meureun. aing capek-capek nangan pembantu hara rese pisan. Tuh ka dia ge. Teman ayeuna sok keueuh. Udat. Deh. Ya si Uwa itu. Sampeurkeun si Uwa. Wah, naon? Keur nyantai we con, nyatas di mana? Ih, tah atas ti Lain orang teh nu di dadago awewe geulis akhirnya datang. Aduh aing ngami remek ieu. aduh Nu di dadago mah nu geulis bade teh cekengan lain nongkrong sorangan eta keur naon di dinya? Heeh, keur ngangin we lah. Nyi sorangan hayang raya sepi ya. Aduh, di mah pusing we loba nu nagih Bang Emok. Ning ka dieu ulin sorangan. Lah tas di mana? Tah atas ti Bang. Oh. Aduh, sagar. Alhamdulillah. Duh. Nyatas di mana tuh? Make hebat euy mene alus eta mene kawas loba duit we init ka Bang sagala mene gaya. Kan wa urang teh nangan pembantu jang dunungan. Heeh. Tah dititah gitu. Langsung init ari di jalan teh kareret aya tulisan kantor cabang pembantu. Tulisan dina naon? Di luhur di dinya. Oh, luhur naon? Bang. Oh, di hareupeun Bang. Heeh. Kuring teh daripada jauh-jauh mending eta we ka jero ka dinya. Ngobrol jeung tukang Bang. Jangan umur 20 tahun eueuh. Umur 15 tahun eueuh. Kalapasea we jeung tukang Bang teh. Astagfirullahaladzim, econ maneh aya ku beletna ka cida. Aduh. Yeuh, dengekeun. Aing kudu kumaha ngajelaskeunana nya. Yeuh. Anu maksud tulisan kantor cabang pembantu heuh, dina pipir Bang eta dina hareupeun Bang. Lain berarti eta Bang teh nyiapkeun pembantu jang jualeun ka masyarakat lain. Maksudna mah eta teh kantor cabang pembantu teh bahwa bank tersebut adalah kantor pembantu bank pusat. Jadi si bank eta teh anu ngabantuan kantor pusat gitu. Oh, atuh jadi salah. Nya heueuh dinya mah aduh aya ku ngerakeun. Cing atuh ari jadi babaturan urang mah kudu rada pinter saeutik kena ku belat-belat teh dinya mah. Terus kudu kumaha ayeuna? Heueuh yang mah tuh mementong ka Bang atuh da. Ka mana? Ieu lamun dinya nyokot duit, erek nabung. Ka erek nginjem tadinya masa begian nginjem. Ka Bang lain erek neangan pembantu dengan lieur dinya mah tuh. Heeh. Teu mikir. Oh, Bang teh jang nabung, Pak? Nya heueuh, Bang mah jang nabung. Jang nyimpenan duit daripada ditempat simpenan dina hanapeun kasur kan dipadip dipadog ku pamajikan di paling maleungit. Ya kan kieu ye, urang rek nanya nya. Ya ka manehnya ya. Naon bedana nya, naon bedana tabungan jeung celengan urang mah. Sok naon bedana? Sarua atuh, Wak. Celengan nabung, Bang nabung meureun aya kitu mah. Nya hanteu atuh. Terus cuk saha sarua? Ya lamun memang celengan jeung tabungan sarua heuh. Geuninganan dina buku Bang. Tara disebut buku celengan tara anggar we buku tabungan sok tempoan tinggal diana boga buku Bang teu hantu deui Bang kitu nya sok uam mapan loba buku Bang uam loba kabeh buku Bang ngaranna buku tabungan eueuh buku celengan berarti kan beda teu sarua di mana saruana Pak ari buku tabungan mah kan nyieunna di bank ari buku celengan di mana aduh econ aya ku belet kabina-bina maneh Panci burit surya rek pamit. Lah, ngecon ini gaya. Pasti mana? Wah, tuh. Biasa we, Wak. Sinarieun. Wah, tuh loba udud eta mah. Udud, Wak. Udud atuh. Rawa. Oh, pieu loba Wak ieu mah.
Oh, ke loba rezeki nama Pak. Enak. Walah, euy. Rokok aya, Hebat Pak. euy aya Ah, kemajuan. rokok loba. Anjir. Hebat euy, pan biasana masuk mental ka urang rokok yeuh sinarium nih loba ieu rada curiga ieu mah. Rokok di mana? Oleh-oleh bapak majikan teh. Oleh-oleh. Heeh. Nyatas di mana pamajikan? Tinggal kamari teh init. Ka ditu jeung babaturanana. Para poe, lila. Ah, sakedeung 2 poe. Dua poe. Mau Lain, oleh-olehna teh eta loba. Kela euy pamajikanana babaturanana awewe lalaki. 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 Heeh. Nah, eta pamajikan ulin jeung lalaki 2 poe. Kalaka jiga nu atoh gitu kumaha atuh ari econ. Heuh, oleh-oleh nah atuh da segala tuh. Angke mek dititah dewe titah ulin deui. Ya leh, Tuh, alah, ngali oleh-olehna. nya aku teu hideng. Kela pamajikan tas ulin 2 poe jeung babaturanna lalaki. Heeh. Kela naha di dinya mah jiga nu atoh pamajikan tas ulin jeung lalaki 2 poe. Ih, Heuh atuh da ieu na oleh-olehna resep loba. Rental ning rokok ge. Tapi sawa rokok teh arurut. dina kantongna teh Rokok arurut tuluy. loba tapi Loba. naon wae ka rokok naon di? Aya rokok, aya kue, terus aya kondom. Astagfirullahaladzim. Mawa kondom, Heeh. tapi atuh we dinya nya. Heuh da oleh-oleh atuh. Lain. Jadinya menunjukkan teu hideng, ieu kadengkeun. Pamajikan heuh, Hmm. ulin jeung lalaki batur 2 poe, jeung mawa kondom, sok pikiran tas naon. Jika nu aing kumaha aya ku belet teh kacida tuh. Teh leh, kalah hulang-hulang. Oh, nya. Ih, mikir atuh. Ari wager naon di dia? Bogoh urang teh keur pusing con duh aing mah euy. Sing kunaon? Pusing pamajikan urang unggal peuting eta mangan ulin we ka diskotik, ka karaoke, geura geus pusing ya urang di. Anu otak teh euy. Aing mah aduh, teuing kudu kumaha eta pamajikan. Nah, hawa pan pamajikan ua teh atuh soleh sakitu. Aduh, katingali nama mereka. Da emang pamajikan urang mah atuh soleh atuh, solehah. Pamajikan urang mah nyantri. Ngan urang mah anehna eta unggal peuting siangan ka diskotik wae ayeuna teh ka karaoke. Unggal peuting jam 12. Urang mah Wa narek naon ka diskotikna. nya teu apa? Teu kapan ka diskotik teh nyusulan urang. Pan urang mangkal di ditu, di ditu uang nomorna. Majikan urang wa nu pinter mah. Pinter kumaha? Pinter ngara duit. Ah, pokona wa. Pinter pamajikan urang menangan duitna. Heeh. Pokona malah ya duana. Pinterna pinter kumaha tanyangan duitna urang hayang boga pamajikan gitu teh. Pokona mah kuring dan duit dina naon-naon wae ge kapangih. Teu waras eta mah maling duit salak ge kacau gitu. Oh. Oh, nya. Tapi wa geus 2 poe pamajikan teh ngomong-ngomong tangkeun we jeung Bang Genu. Meni rudat atuh. Olah bira aku nahanya aya naon masalah naon? Ah teuing teh apa? Cik wa kumaha carana? Oh, gampang atuh pamajikan tuh ngomong-ngomong mah. Kumaha carana apa? Nah, kieu carana nya. Heeh. Kan pamajikan maneh teh teu ngomong-ngomong heuh, baeud. Bang Tenu geus 2 poe tah carana kieu. Engke tas magrib mah. Maneh mawa awewe batur nu geulis ka imah. Terus. Tah ke geus ka imah eta awewe teh cium hareupun pamajikan maneh keur sok langsung ngomong harita keneh. Wah, tuh wa eta mah nenta ka pasti nage atuh. Balah, Con tas di mana? Pak. Tas di mana? Sinarian ulin ka dieu. Kewenangan ua tadi. Nah, make neangan uwa sinarian nya aya naon aing ngepala laur euy curiga. Ua teh butuh duit lah, ngan ua teh pinjam duit. Yang duit. Heeh. Lah aing embung ah. Sieun teu mayar kamari nu kamari can mayar, aing asa pinjam deui embung ah aing. Moal tua ayeuna mah. Ah, moal geus embung ah. Ya anu tua tabungan wa. Duit jang naon, sabaraha butuhna? Ai butuhna mah teu gede ngan 110, butuhna mah jadi kuring aya 100. Terus Oh, butuh 50.000.
bawa teh. Pinjem. Heeh, Lah, kayaknya aing lagi sieun. sekalian dibayar. Sieun teu mayak mayar. Iya, atuh nyaeun kayaknya saya mah dibayar sekalian. Butuh nama 150 nya. Betul nama. Mana tak kadang boga duit 100. Gitu ya, Mana 100. nempo? Ya, boga duit 100 teh. Jadi butuh 50 deui. Tuh, Iya boga duit 100. hmm, Heeh. Ari butuhna sabaraha rek nginjem ka gua? 50. Nginjem 50.000. Heuh, ya atuh ya 50.000 mah. Oke, bayarnya kade. Nyawanya. Dasar sih berat. Aduh. Aduh. Dikasih econ eta teh. Dah heueuh si econ. Con nya kunaon con? Kunaon eta leungeun kitu? Leungeun kieu. Nah, euy, mun huras kieu euy. Nyeri. Oh, gampang atuh ngubaran nu kieu mah. Sing kala lah. Aing mah. Tah, ku ieu ieu ubarna tah. Ya, barang oge. Ager ngubaran nu kitu mah teh gampang. Nun. Si mana, Pak? Tah, tah batas ulin tah ningalian pelakan. Geus lila teh dicebor. Jeung sa Sorangan we. Oh. Lain, kieu con ya. Lamun di dinya lempang di jalan. Nah, tuluy keur lempang teh di sisi jalan ningali tai ucing, aya jagongan rek di kumaha. arek cicing we diantep. Rek cicing, dipisah-pisahkeun nya tai jagongna jeung taina engke geus eueuh batur dihuapkeun gitu. Nya teu atuh wae diantep. Tinggalkeun. Oh, ditinggalkeun. Heeh atuh. Ditinggalkeun rek nyokot wadah gitu. Yang ngabadahan ti ucing. Aing si Uwa atuh kumaha aing ngejelaskeunana bingung. Rek di kumaha atuh. Cik lamun kapaeng ku Uwa rek di kumaha? Uwa mah dicokot. Terus upload ke mana boleh.